enjing baru ke SD juara tepang deui sareng Bu Upi dina pengajaran bahasa Sunda sareng lingkungan. Kumaha kabarna sadayana? Alhamdulillah mugia urang sadaya aya dina sangkayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna terang teu ayeuna urang bade diajar naon? Ayeuna urang bade diajar ngajagi kasehatan sareng kabersihan buuk. Ayeuna terang buuk teh naon? Buuk teh nyaeta rambut. Yuk urang saksikeun heula videona. Buuk atanapi rambut nyaeta salah sahiji anggota badan nu Gusti Allah ciptakeun kangge urang. Mangpaat buuk nyaeta ngajagi kulit mastaka atanapi kepala tina panasna panon poe sareng hawa tiis. Terang teu, buuk oge tiasa reksak upami teu dijagi. Kumaha cara ngajaga kesehatan sareng kabersihan buuk teh? Carana nyaeta nu kahiji, kumbah buuk sing teratur. Minimal 2 dinten sakali. Anu kadua carana nyaeta ngonsumsi katuangan anu ngandung protein. Contona nyaeta endog, susu kedelai, daging, susu sapi, suuk atanapi kacang-kacangan, sareng daging lauk. Tah ayeuna aya nu terang teu naon akibatna upami urang teu ngajagi kasehatan sareng kabersihan buuk? Nu kahiji, buuk jadi reksak jeung nyabang. Anu kadua, buuk jadi rontok. Anu terakhir, ieu nu paling sieun, nyaeta buuk jadi kutuan kusabab kotor. Ayeuna Bu Upi gaduh tembang ieu atanapi lagu tentang kuramas atanapi ngabasuh buuk. Dangukeun ya. Ieu lagamna nyaeta lagam tina lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Mangga didangukeun heula. Hiji-hiji basehan buukna, dua-dua gosok lalaunan, tilu-tilu bilas make cai, hiji dua tilu buuk bersih sehat. Biasa? Mangga diulang deui upami hoyong ngiringan. Kumaha? Tos diregepkeun materi videona. Urang jadi terangnya salah sahiji cara ngajagi kasehatan buuk teh nyaeta ngonsumsi katuangan nu ngandung protein. Ayeuna nu cing tadi seueurnya aya genep contohna jenis makanan atanapi katuangan anu ngandung protein. Eta teh saha kangge buuk. Nah, ayeuna aya tugas nu kedah dikerjakeun nyaeta ngeusian link nu aya di aplikasi masing-masing. Nya, masing-masing kelas. Jadi, mangga dieusian ku Bu Upi diantos. Mun sakitu pangajaran dinten ieu, hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.